Tuhnya di dia matiis, angin sing hiliwir ngeunaheun. Pemandangan lagi meni alus ngeunaheun kieu. Hayu orang di itu. Tah buru urang diuk di dinya. Hayu. Meni geunaheun kieu nya tiis angin sing hiliwir. Tapi power kalapan ningang. Semua jauh kalapa mah. Arek moal ayeuna pepanasan tuh ka ditu kasawan untuk nutup kolektor. Mung panas gawe teh ngan ku jaga katempo kolektor mah. Kabina-bina teuing. Meni gawe pisan itu nutup kolektor. Lainnya nani kacipta kalau orang ngomong kasawa pasti ripuh gitu. Otomatis pasti gitu. Matakan ge urang kasawa me ame ngarasakeun ripuna kolot urang. Eta teh naon gara-garana bisa gawe raripuh kitu. Kemungkinan sekolahna pendidikanna kurang laluhur. Matak arurang mah kudu sing ngaluhur, jadi meh bisa sukses. Geus ayeuna mah urang cicing gula di dieu geus karasa panasna ayeuna mah urang baralik. Hayu da di mah loba tugas. Ayo balik.